Sampurasun sadayana kumaha daramangkan patepang deui di podcast episode 2. Tepangkeun nami abdi Cecilia. Di episode kamari urang tos terang naon sih di tangkal karet SMA 2 Bandung. Di episode nu ayeuna abdi bade ngadongeng salah sahiji carita nu sebenarnya mah pasti orang Bandung tos arapalun. Ieu jalan caket SMA 2 Bandung nyata Jalan Cipaganti. Jalan di sekitar SMA Rurang nu tos dibahas ku Ajria di podcast episode 1 tanggal karet SMA 2 Bandung. Podcast. Jalan Cipaganti tos kakoncara ka mana-mana. Yen jalan pinuh ku tetangkelan jeung imah-imah pandingan Balanda dikencak katuh jalanna. Matak endah katingalina ditambih deui aya masih Cipaganti anu tos kakoncara. Selain teu eta aya oge carita mistisna. Sok dengukeun ieu carita. Jalan Cipaganti emang jadi salah sahiji jalan anu paling rame nu aya di Bandung. Teu beurang, teu peuting. Jalanna pinuh ku kendaraan anu bolak-balik. Untungna loba tetangkalan anu ngajieun hawana tiis. Imah-imah pandingan Balanda oge jadi pamandangan anu meunah ditingali pas keur macet. Tapi sieuna mah pas tengah peuting kaayaan rasana berubah 180 derajat. Tangkalan anu kalumpuyuh pas beurang mah matak sejuk rasana. Tapi mun geus peuting jadi pikasieun sok gerak cobian ngalangkung tengah peuting ka Jalan Cipaganti. Teu saeutik pangendara utamana nu nyetak motor kajebak di jalan ieu. Aya anu kabeakan bensin, aya nu ujuk-ujuk ban motorna bocor pas ngalangkung ka jalan eta. Teu saeutik anu ngaraoskeun siga kitu. Moal deui tengah peuting aya deui carita anu paling pikasieun. Nyaeta ayana jurig anu eueuh huluan. Baheula di daerah ieu di sakitaran kantor pos Cipaganti pangandara anu lewat pas tengah peuting teh sok ningali lalaki anu make baju jiga jawara. Kan ngarina si jawara eta teh eueuh huluan. Ih ngabayangkeunna oge geus muringkak bulu punduk. Amit-amit tong sampe ningali nu jiga kitu. Namun edek muji diri sok cobian ngalangkung ka Jalan Cipaganti di tengah peuting. Saurna ieu jurig eueuh huluan teh sok kaluarna jam 1 peuting. Aya pernah kajadian awewe sangaja kaluar tengah peuting rek ngaburu jurig. Pas motorna mapai jalan ieu katingali ku manehna aya aki-aki ngagoler di jalan. Manehna mikir eta gawean jalma jahat. Jadi manehna cicing ningalikeun si aki-aki eta anu ngagoler. Ujuk-ujuk aya angin anu ngajadikeun socana kapeureumpeunan. Jadi manehna kikicepan ngagosok socana. Pas beunta deui si aki-aki dihareupeun teh teu aya huluan. Anu sok disebut balarea eta teh sang jawara. Sok saha anu sok ngalewat ka jalan eta tengah peuting. Ati-atinya kasalamatan aranjeun leuwih penting
Wilujeng tepang deui dina episode salajengna.